dapat aya di Bandung. Mang aing memang aing mamang maneh. Mangat tuh Mang. Ngilu tinggali. Ka mana? Ngilu jeung aing. Ka mana? Ayo. Tinggal ka mana? Ngilu sakedeung tulungan aing. Tulungan naon? Tuh, itu imahna. Imah saha? Itu imahna. Heuh imah saha? Imah babeh aing. Nya terus hubunganna jeung aing naon? Pokona Mang. Pangyokotkeun itu mobil. Mobil aing dicokot ku babeh aing. Panyokotkeun mobil kumaha carita ngetakeun ka aing. Nah aing urusanna naon jeung aing jeh. Pangolokeun babeh aing ku goblok ku si Bardoyok tuh. Dianterkeun jeung si Nur. Pangyokotkeun Mang. Panyokotkeun kumaha aing mah teu apal kumaha mimitina ujug-ujug nita panyokotkeun ka aing. Aing mah pokona mah kumaha we carana Mang. Lamun si Mang karunya ka aing. Aduh, Karunya. Sabodo lain urusan aing. Nah nyebutkeun karunya ka aing kumaha? ya. Bener mau nolongan aing. Tah buktina. Kamari di dinya nyium. Hah. Iya ku aing sabaruk tadi video. Di mana ieu video ieu heuh? Aing sebagai CCTV di dinya nyaho. Kamari salingkut aku aing dibejakeun ka pamajikan. Sekarang cek aingeunan aya we monyet teh. Mata tulungan aing. Kumaha ieu? Buru pangolokeun babeh aing pokona mah. Lah aing ngomongna kumaha? Pokona mah aku mah we carana mah. Sok mikir. Aing teu bisa mikir teh. Ku aing tungguan di dieu. Pak, tah ieu mobil entos beres nya. Mang Jackna tadi teh teu mikeun wae. Ku abi tadi piwaran tah di jabal we nya Nor. Oh, nah, itu itu. Pake amang we ka awewe ieu teh. Nu matak pusing mah. Tah ieu kuncina Pak. Iya, guys. Mohon. Tadi nama ku saya dibere kendaraan teh nama ke kaki supaya mainnya bisa ka ditu ka dieu lah. Mohon. Tapi ai dipakai ka awewe gitu mah ku saya. Ka awewe Pak. Mau dibikin deui ya. Jadi masalahna teh kamari ge Ya. awewe teh gaduhan pamegat. Allah. 4.000 tah. Wah. Kurang-kurang keneh nu pusing. Arang tak omongan pisan Eta mah Ogeun salaki terang Kak. Yeuh, oko deui karang tak Mohon. oko daripada ngaheureuyan anu boga salaki saurang, kajen teh karanda 10 urang mah teu masalah. Aman. Daripada nu boga salaki 10 urang ge apes eta mah cilaka. tapi omongannya Ya banyak omongan. Ayeuna komode memakai mobil ganti ka ditu ka dieu pake mau nu boga pamasalaki mah aduh geus moal dibikeun atuh semet ayeuna mah. Tah, Geus moal. Wah, ruksak. tuh mana? rusak mohon Ya. cuman Pak lah Tadi nama keur kaki ka ditu ka dieu, isukan teh teu kitu jalan. Mending keneh tahan heula ieu mah ku si babeh. Ya. Geus Tahan tahan aman keun dieu. mohon atuh Pak Ya. da abi pening Eh, kanggo uing nih Pak Oh. Sabaraha? seberapa ya Pak Oh. Aduh. Ki atuh itu mah bapak kalabat heula atuh nya. Mohon. Ya. Siap. Pak, kunci mobil ieu mana? harus dibikeun atuh si bapana Si bapana keur ka jero. dipasikeun ka bapana pan abi dipewarang ku bapana di cana kita ngenak mobil ka dieu Jadi diajarkeun kieu Marisol bisa yang nyawa Masia. Heeh. Kamari teh Mang Jack teh mawa awewe nu gablegeun salaki tadi na mobil ieu teh. oh Nyusul salakina ka dieu jadi bapak Mang Jack teh ngamuk, ka aing kita pangajebalkeun mobilna tah. di cana apa mobil teh ku abi Yuk. diantar ka dieu Mobilna berarti geus tunda di dieu. Geus tuna di dieu. Kayak gitu kumaha maneh? Uing kita nyopot mobil ku Mang Jackna tita ka dieu. Moal waras kunci lagi geus kasih bapanakeun. Duh kumahanya wa? kumaha ai sorangan Lah aing geus ngajelaskeunana aing. Ese kumaha emang ada Wayahna ieu mah wa. Wayahna mobil kudu bisa kabawa deui ieu mah wa. Nah kabawa kumaha? Ku aing geus dibikeun kunci lagi si bapana. Kumaha we carana wayahna ieu mah wa. Soalna ieu menyangkut harta martabat aing wa. Wayahna ieu mah. wayahna kumaha emang ada aing teh nganterkeun mobil ka dieu aing teh minta buruh ka bapana aing teh keur nyokot duit buruh jeung aing Kumaha Kepes kan atuh kumahanya? Geus Mang Jackna we sina ka dieu ge ku Mang Jackna geuning teh. Heuh Mang Jackna nita kawin, nita ka dieu, tita pangmawakeun Wah cenah. bener sia teh tahap atur mah. waras mang moal waras Nah aing kumaha ieu aing jelaskeunana nya. aing masalahna Ya. kumaha sorangan Ieu mah teu bisa dijelaskeun panjang caritana Mang. Kieu we atuh. Sia boga duit teh 1 juta. 1 juta. Heeh kajian teh ku aing kayak diolo ka bapana. Kumaha? Dibere duit 1 juta. 1 juta. Heeh aing alasan ek rambut heula. Heeh. 1 juta. Teh 1 juta. Heuh aing teh make duit mah teu malah deh. Duit uingnya. Heuh. Kumahanya?
Enggak satu. Gede-gede ting 1 juta. Sia teh paninganan imam mobil mahal tuh mobil alus aing erang. Harkat martabat harus tetap dijaga. Ai boga eta gari eueuh mah ulah maksakeun. Moal. Aduh aing kok. Gua geus ulah teuing kan. Wayahna kudu ka bawa ieu mobil Pak. Ieu lamun si aya duit 1 juta mah ku aing ke wong dikeun ka bapana lain jeung aing duit mah lain. Kumaha atuh aing nya. Geus sok atuh geuning teh. Tapi yakin di mobil bisa ka bawa deui ayeuna. Yakin ku aing ke api-api rambut heula cek aing teh gitu. Kela tuh tungguan sakedeung. Heuh, Jeng. Tungguan sakedeungnya. Kudu aya duit 1 juta. Kudu aya duit 1 juta. Ku ada yang minta duit 1 juta ke mobil bisa dibawa deui cenah ayeuna genan. Ya bagus maghrib deui. Terus Aing kudu dia duit 1 juta. Eta urusan maneh atuh. ngan jadi urusan aing kumaha caritana. Milih aman. Urusan maneh. Nyeuh aing ulah wayahna. Wayah Sok usahakeun kumaneh duit 1 jutana. nah aing jadi kelakan aing nu ketempuhan kieu gini kan. Milih aman. Nya. Gopeh banget tuh. Wah, aing mah duit pokona mah milih aman. Milih rumah. Wayahna. Buru usahakeun aing teh nyohon naon. Aduh, aing menjadi ketempuhan goblok. Lila pisannya. Ya, kesal aing ieu. Bagi dur maghrib tuh aing. Aya Pak. Aduh. Bayahna ieu malah keur ieu we keur ieu. Oh, Ieu nya atur nuhun rokoknya. pisan, atur nuhun Siap. pisan. Haji atur nuhun pisan. Oh, sami-sami. Atur nuhun pisan bukan apa. Bayahna we bapak mah teu lami daripada tepaneun. Mohon. jalannya. Oh, Siap, nuhun, Bang. nuhun, Iya. bangga. Mangga. Mohon. Mobilnya, mohon. Siap, Bang Haji. Ya, atur nuhun pisannya. Yo, Ya, mohon. mobilnya terus ini Mana? nuhun pisannya. Mangga, mohon. 200 Pak. Geus 100 uang. Wah. Paling aya 500 lah. Kali 500 sorangan mah 1 juta. 1 juta di mana pa deui? Mana tuh sok lah sukan waras? Aya 500 mah ieu. Kajian 500. Bae sok gua sukan waras. Dah 500 dah. Mana daguan di dieu? Da Pak Hajina bieu keur ka masjid. Urang ka masjid heula. Isu. Mau ada mah tenang-tenang we nyalse di dia. Daguan heula balik-balik heula tuh. Ieu mobil kudu ka bawa ayeuna. Pan kuncina, wong cokot udah manehna telat pisan. Kumaha itu aing ieu? Tosan. Daguan di dieu aing rek minta kuncina heula. Tapi bener tapi. Nya benar atuh, yap. Antosan calik nu enak. Heeh. Abi ayeuna kuncina di canaknya. Heeh. Nya. Ulah lila mang. Aman. Ing. Dasar aki-aki jahanam kunyuk ka aing nu katempuhan anak pokok. Coba disek maghrib deh aing ieu pemajikan aing pasti neneangan ieu mah euy. Naon? Ka masjid itu bener. Ka masjid kumaha sia mah balik. Ai kunci mobil tuh mang ada nungguan kumaha? Ajen teuing lah, geus cicing mah bagi dua. Bagi dua. Yo hiji tanya. Heeh. Hiji. Heeh. Hiji. Nah, Aing resep kieu Pak pembagian. Adil gimana Pak? si Kipli mah kapadoli teuingkeun wae. Balik we. Nu penting meunang. Heeh. Aduh, kakak molor. Nih. Kuya. Kumaha na kakak sare teh? Mana wadoyok na? Mau bos saha ieu maneh? Aduh. Kunci narek dibawa ku wadoyok tadi si babena ke masjid. Mana si Badoyok? Hah? Ku aing mah babe aingna keur magrib beulau nya. Tuh tadinya nyebutkeun mah keur magrib heula keur dicokot kuncina ku wadoyok. Kumaha tuh tungguanna tuh kumaneh deui nya? Nah, jadi nungguan kumaha? Kumaha tuh nya? Kumaha aing kalau kami lu pusing aing mah teh. Wadoyok lila di Mang Nur ka mana atuh nya? Kita tadi teh datang-datang. Heuh, ka mana tuh? Kumaha tuh? Ya kena naon di dia, langkring di dia tuh kena naon ieu teh. Pak, pada nyandak kunci mobil, Pak. Mobil mana? Anu ieu. Moal bisa ya Bang geus simpen di dia. Nah, apa? Pake wae mawaan pamajikan batur wae batur sial. Wah, teu meunang pake gas simpen di dia, simpen di dia mah. Teu bisa dikaditu ka dieu keun mah. Geus simpen di dia. Ngomong atuh. Ngomong. Jadi kumaha tuh? Iya, ya.
Aduh, abi teh aya kangge ka mana tuh. Wah, ada bogan atuh disalahgunakeun tuh kan tak dipake ka perlu saperluna atuh da lain bapakai mawa awewe baru jeung pamajikan batur. Geus bubar balik geus mobil mau bisa ka mana geus dia. Geus dia mau bisa ka mana. Atuh ya, aduh. Moal lain mah janji moal dipake nyenakan pamajikan batur paling ge randa ya. Ah, eksa ge dong batur batur janji ayo janji tinggal janji ya. Ayo disalahgunakeun moal musuh bisa. Aing jadi kebo. Geus anu bubar balik. Duit aing kumaha ieu? Hah? Duit aing tekor 500.000 kumaha? Sama urusan maneh atuh. Nah, urusan maneh kumaha aing teh apal anu ujug-ujug aing jadi tekor 500.000. Gantian aing teh aya kapal. Maneh minta ganti ka aing. Gantian aing teh aya kapal duit aing 500.000. Ieu rahasia terbesar maneh ku aing. Laporkeun ke pamajikan maneh. Atau ku aing posting di media sosial. Tukang salingkuh ku aing sebar. Gandeng, ulah cocorowokan. Oh, enggak, tong minta ganti. Aing oge itu mobil tuh bisa balik deui. Da cek aing jadi aing kebawa pusing aing teh gaul jeung jalma ieu teh. Aing hese deui si cinta. Asa bodoh cek aing nan goblok. Aing